nyaho kodrat lalaki kelak awewe atuh kodrat lalaki mah. Deuh rek kitu. Apan pika geuleuh jelema kitu teh. Ayo orang ini batur. Hege. Duh. Mulu urang bae beunta ari leumpang atuh. Ulah tunggu di parut sana. Kunaon ieu leumpang teh dilegan kieu? Sempoyongan. Sempoyokan kieu. Sempoyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Si Duru. Anjir tahun 2020 aya kene bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru seteh meuleum sulu, diriung-riung. Tegaul bos. Aya cek maneh ngahaneutan teh naon? Ngahaneutan teh naon? Atuh, drink dong. Minum bos. Ade. Sia teh mabok. Ya, ibro kade sia. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanyung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanyung aing kudu bilang uwo gitu. Orai kawat macok lu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede mau diterajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Yeuh dengekeun ku maneh. Aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun. Deuh nyekek botol kitu. Doraka campelak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Ngageringan awak sorangan. Dengekeun sadue. Sadege-dege. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya nu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman? Nah ayanya aya naon? Mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah dari Japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalem sawer-sawer. Tong dikitu-kitu keke ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka aing bos. Ya dangukeun ku bosnya setiap aya haseup tantu aya. Bener teh seuneu bos bae batur nyawa si bos cicing wae. Seuneu nyawa oge. Seuneu lain udud. Aya cukang lantaranana bos kekiaan teh. Da urang mah kakara ayeuna nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum. Leuwih parah sia mah. Sakieu mah leung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate? Naha? Putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Teu pira sia teh. Nah, lain menyawer. Mana?
aduh teu dikangkalungkeun aduh non di saya cacak mabok di bapak hajat gening ala jajak kalau hatur aduh beres geus tuh ah bari mabok anu dawa anjing teh nya oke mah mabok aing kabetaeun ja dengali aing jadi Miss Universe dulu loba gitu bos nuhun bapak aja kembali teh ala bapak dede nuhun bapak dede cika gentosan anu langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho pak dede tambihan deui atuh dong siapa dipentah hati minta jantung siapa gitu bos marokana kumaha aduh aing rada haneut ayeuna mos lah ngeunanya ka di kangkalungan ku duit haneut bos mau duit asak eta pirage putus make jeung mabok piranya aduh eta muni enteng nyarios si Encep pira pajarkeun da cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng kutreuk teu pira teu lurat leret bos pira apa rek kitu wae hero pira doden wae botol lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kalau teh teh sabi oji kasar deh tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si bos naon mata aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy di poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mitohaeun bos mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jateh tunggu gogok teh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugah gogok teh sia apaan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bejat hati aing khawatir Syakia maleng bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah bos. Mun buatan Cina geus bajret bos. Nya bos. Nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu oge awewena teu bener. Mun dikawin mata pinyerieun sanajan maneh bolgo oge ai mata pinyerieun da moal genah kana rumah tanggana. Leung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng. Bager deui pan leuwih nyeri. Mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar. Setiap ubar teh pahit, ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupeuna. Ulah kitu teh. Kalakah molor si anjing. Weh, aduh, atos bos dakwahna bos. Coba si eta. Moal didenge ke frustasi moal. Kusoman bakal gitu. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si bos. Kitu mamah dede tradi denge ku aing. Mamah dede dai anu terkenal. Nah, geula aing. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwana, mari kita Jumatan, mari kita sholat Jumat, aing manehna tara sholat Jumat, bos. Apaan awewe? Teu bisa. Abong nu mabok, abong nu gelo sia.
Geus bapak nama kumaha malah bos lah. Heeh. Aduh, kalau bener duit bos bisa sawek bos. Lang nitip lang, tapi cokot di lang. Cilaka kata. Awas di pauk dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Mariana sakit mending dikabikeun bos. Minum heula bos. Makanya. Naon eta teh minuman teh? Ieu naon? Amer. Naon amer anggur merah lain bos. Arak ke level bos. Intisari naon intisari Topi miring murahan bos. Cipas wah mahal teuing bos. vodka Jack Daniel teka honta bos mending keneh ngontrak aing membayar kontrakan bos vodka naon atuh iya vodka tanya bos vodka mamun podol mah nya bos si juri bong nu mabok sia mah naon atuh iya Nutrisari bos yang mabok kumaha Nutrisari piraku mabok ku Nutrisari Nutrisari nama biasa bos oplosanana nu luar biasa dioplos nah dioplos kunaon oplos jeung ciki nini bos pahang demi Allah gitu bos lah nyanggeus atuh minum lah bos sok atuh buka heula ku encep ya bos encep ya tinggalin bos ngabodah kieu bos mana eueuh oge cari tanah tuh mana teh bos dukung aing hampura di batak ku aing di botol bos cing balik atuh mana di balik bos atuh lah dukung aing bos anjir we tuh dengan ngabodah kitu mana bos mabok anjir karena saya kan mabok baik tuh goblok gitu apa sih ya nu mabok kena melekan ka aing abang gue tulis gitu halo everybody selamat malam juga nenek selamat bertemu dengan saya saha teh eta nama saya iya Sabrina paingan cantik jelita iya dong eta rambutan kekalimutan kalau malam Sabrina kalau siang siapa kalau siang saya Pudin dua rombongan jis gak apa-apa udah jadi passion hidup iya bener aku masih single loh single aku juga sama masih single iya bagus kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja berapa nomor HP-nya nomor HP aku iya 082 785 hiji ketiluan nah aku tiluan ame sebe juri gisya kita ya modar mana ke kaca baju wah ya ayah beda nomor di kumaha di tajongangan paingan atau sasana meninjau kenangan yang utah yang utah buah nyiram pemantu ada buah nyiram buah hamil naon eta kuy dino agung meh keluar deui bukan sabaraha hari mangkaning meuli teh 5 jutaan nah geus saeutik 5 jutaan teh pan meuli jeung gorobakna paingan agung rek dikumahakeun eta teh hakan deui lebar geuleuhnya rujit rek atuh geuleuh mau bagi-bagi tak kasaraya ta nya mangga nyangga kitu sadayana saya teu di cokot ku bena ta cimong mere lah sakedik di mangga nyangakeun dah di pandangan mangga dah alah wala
hayang utah hayang saweran nyungkeun ka bapak hajat atuh nyawa kamu koleh alah aya pocong mumun ka dieu kapiling cek aing sia tinggal pertis kena sia jeung aing mah alah ya mun kuat si Yuri kuat geus kitu mah tenggelam kesangka sia waduh mun kuat-kuat deui sia tinggal atuh make naon kuat-kuat teuing lintah Papua alah tinggang ku batu sia aing hujan hujan di mana halodo dah aduh si Yuri utah palingan aya hujan hasil mirik sia asuan aya hujan kamari si teh kurang aja si abon makam lu naon aja kurang-kurang modar sia naon khawatir ka dieu geura gugupa itu oman tuh kos ka bogona naon gugupan ka dieu sakedap abdi bade ngaharewos mung ka dieu naon uing rek maot jor jing ngan ulah jalan Cileunyi keur macet ulah ka Cidiru jalanna siap di mana uing maot pangbejakeun ke pamajikan uing naon omat imah nu di komplek tong dijual nah hedang ngontrak di dinya oge heeh atuh jurig aing ngontrak main di masarangan nu batur heuda pun bojo mah kitu galak ngajual nya kamari abdi dijual ku manehna hanya gitu payonya nepi ka botak ge payo di dudutan ku batur juri kemana we karep si eta heeh itu gering kau kasadayana punten singkil apa
musik. Trompet ngelewe dulu. Beak napas itu teh. Ongkoh ngajak demo tapi gening. Pasar goreng itu. Wah, bangek jadi tinggali. Tapi Isa. Yuh, kumaha kuring gerakan alus? Gerakan mah alus. Aya nu goreng naon? Akhlak sia mah. Itu karena pribadi. Lain jauh kene urang lumampat teh ka kaki wae lain hibure tuh. Lain kurang naon ai teu puguh rasa ti kunaon leuh. Beda rasaan. Eta meureun kapanggih puak-puak kana ceng-celengan tetangga. Wah, eta mah tahun kamari si teh tuh. Padahal teh 3 poe aya di bui. Kitu baheula teh meuli kakalakuan kitu da rumah cewek deket poe. Kapoekan baheula. Ayeuna mah moal aing mah penjung puak-puak. Paling nginjem unggul.